Para mitra sadaya nuju ngaanca dongeng atuh. Nyaeta Mang Jaya nuju ngaanca dongeng judulna Cipanon Indung karangan Giliksa ayeuna nincak bagian ke-74. Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kelayan kabingahan. Nya kitu namina ge dongeng para mitra di hade-hade sangkan sae, di alus-alus sangkan payus, di reka-reka malarasiga. Gitu. Komplit lah dongeng Mang Jaya mah. Tinggal kita dongeng guyon nah para mitra, dongeng silat nah atau dongeng rumah tangga sareng sajamina komplit para mitra. Mali aya nu dijikeun sadaya para wargi kitu nya nyambung gitu wargi sileusian gitu. Sileusian. Ayeuna Mang Jaya nuju ngaca carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Giliksa. Ayeuna teh nincak bagian ke-74. Manganya kakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun ieu dongeng. Etang-etang hiburan pangbeberah manah Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun ieu carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Giliksa dina bagian ke-74. Para mitra kaum dangu, cag tuna heula lalampahan karta sapara kanca. Ayeuna kocapkeun deui Eni jeung Ridwan nu harita araya keneh ditepas, sedengkeun Mimin ngahulang dina golodog. Leuwih bingung jeung teu puguh pilampaheun lantaran di imah Eni keur meujeuhna riweuh kalah kagandeng ku nu pasea. Ai, na aya naon itu nu sanyana aing jadi bingung. Mata koream yang hareupanana. Tapi aing panasarana di mana ikang sugana nya. Naon sababna anak-anakna bet parasea teu kaharti teuing? Ceuk hate Mimin bari aneprok dina teras. Pikiran kumalayang kanu teu puguh rusras ka alam nu geus kaliwat. Barang keur ngahulang kitu Eni nyampeurkeun ka Mimin pok nanya bari mureleng ciga nu ijid. Bibi? Reka saha bibi teh sanyana pok geura carita tuh. Sumuhun maksa teh bade nepangan Den Sugana sareng Buwati. Nanging bibi teh bingung na kumaha atuh ieu teh nu saleresna. Mimin kalah kamalik nanya manehna heran nempok kajadian tadi. Tadi ge kukuring geus disebutkeun yen Sugana eueuh di dieu. Buwati eueuh sabab geus maot juga init. Teu kudu namahan kariweuh ka kuring ye, ieu sirah meni asa berat, pusing kuring teh. Unyuk sumangga Nen. Bibi bade mios nanging mugi kersa maparin terang we. Di mana Den Sugana ayana ku abdi bade disusul-susul. Mimin keukeuh nanyakeun Sugana. Ae. Namanya maksa-maksa teuing. Satu anjeun sanyana teh. Abdi teh pun Mimin istri Den Sugana nu anom. Nanging tos lami pepisahan teh jalaran aya masalah nu tumiba ka abdi. Ta ayeuna abdi teh sejamah serahkeun diri ka anjeunna bade nyuhunkeun dihapunten. Hah? Baru pamajikan Sugana nu ngora? Kurang ajar sia. Sigana maneh nu jadi bibit buitna kaributan nu teh nya. Moal salah deui maotna indung kuring gara-gara maneh. Dasar awe teu gableg polo, teu boga rarasaan. Rek naon sia rasos ka dieu barina ge? Manting sia mantog. Bising dilebok sia ku aing dileo bedeuleu. Ceuk Eni bari kekerot nahan amarah. Dina kaayaan kitu mah para mitra nafsuna Eni lir jiga lain budak ngora we. Nyarita teh sangeunahna panon buncelik bakat ku keuheul. Puguh hate Mimin meni nyereset asa disisit ku hinis nyeri jeung peurih anu aya tataya papadana. Tapi teu wani ngalawan ngarumasakeun salah. Nen bibi rumaos lepat nanging ulah kitu-kitu teuing we atuh sasauran teh da. Abdi ge gaduh keneh emutan bade bendu nya bandu we. Ulah kacida teuing. Apan matak dongkap ka dieu sajamunut dihapunten tina samudaya ning kalalepatan. Meus, teu kudu babacot ini cia. Teu kudu ngomong we di dieu bari naoge matak-matak bau sungut. Ceuk Eni tuluy mali. Kabrupan to dibetutupkeun. Puguh Mimin meninggal lenyap curucut Cipanon bijil teu kuat nahan kasedih. Dicarekan ku Eni nu sakitu peureusna. Nasib kutan kieu geuning anu gede dosa. Nah aya keneh hampura
pikeun diri aing atawa eueuh. Mun moal aya hampura aing maleuwih hade paeh keur naon hirup ge da geus eueuh hargana. Ceuk Mimin bari tuluy cengkat lalaunan. Leos indit ninggalkeun imah Eni bari ngumar Cipanon. Mimin geus beak harpan lantaran hayang tepung jeung sugana teu laksana kalah kameunang ka nyeri. Bareng jeung ngaleosna Mimin harita teh Eni diuk para mitra. Bari jeungah karasana gegelendeng cari gegelendeng murang maring jiga nu teu eling ngawak-wak nyarekan adi-adina nu geus arinit ninggalkeun imah. Eni kawas nu poho yang didinya aya keneh Ridwan nu tadi jempe bae kawas nu sungkan nyarita. Kulantaran Eni terus-terusan gegelendeng lila-lila Ridwan ge asa kasindiran. Jeungah manehna lantaran Eni teh teu boleh nyabit-nyabit lalaki nu teu tanggung jawab sasat nganggap goreng kana sakabeh lalaki. Ridwan pok nyarita leuleuy jeung Daria. Sing emut di dieu teh aya keneh Akang. Eni aya keneh nu ngarencangan sing emut ieu ulah kamalinaan teuing. Ieu urang badan teu tenang supados tiasa ngarengsek ke dieu masalah. Kitu ceuk Ridwan. Nyarita bari melong ka Eni nu masih keneh ngegelendeng. Jep Eni jempe tuluy ngareret ka Ridwan lila pisan melong bari kerung kawas nu keur nginget-nginget nu bieu kajadian. Ieu Akang aya keneh di dieu ngarencangan Eni. Ceuk Ridwan mere kayakinan ka Eni yen Eni henteu sorangan. Nya bener da inget ieu ge. Aya keneh nu maturan ku hiji lalaki tapi na bisa sahate atawa moal nah rek sang nu jawab atawa moal. Sabab geus loba conto lalaki nu aya hubunganana jeung kulawarga kabeh teu tanggung jawab. Si Karto hianat kumaha wani ngabohong. Kumari Kang Ridwan ayeuna sarua jeung nu loba. Ulah ka mana bae sasauran teh sing tenang heula, sing tenang heula, sing tenang. Nya memang perlu negerkeun pikir. Tapi rek bisa tentrem kumaha dina kaayaan kieu atuh da. Saha nu teu pusing yang hareupan kanyataan kieu. Coba we ku Ridwan pikir kuring teh disusuti dungdun ngabelaan nu jadi adi digawe harti nama dugtina tek kadangkala sok nepi ka peuting bakat ku hayang meunang duit loba pikeun ngabelaan jeung ngamodalan nu jadi adi sangkan maraju sakolana. Kuring sorangan dibelaan ngorbankeun cita-cita ngagagalkeun kuliah nu ngandung harti ngorbankeun harapan pika hareupeun. Eta kabeh pikeun ngabelaan nu jadi adi nyumponan amanat indung. Tapi ayeuna bet kieu jadina nu dibelaan mulang sengit. Batan tumarima kalah ka ngalawan saja bati kitu hiji kolot nu kukuring dipercaya sagemblengna. Ayeuna ngadadak robah sikepna kumaha wani hianat jeung ngabohong. Si Karto geus teu bisa dipercaya deui. Eueuh hiji jalma nu bisa dipercaya ku kuring. Sabab kabeh kalah ka ngamusuhan. Ceuk Eni tuluy nyusut Cipanon nu ngalemereh mapai pipi. Hatena peurih sirahna lieur. Anjeun percaya keneh ka Akang? Yeuh, ulah disaruakeun jeung nulian, sabab Akang ge boga pikiran. Piraku rek kawas maranehanana. Akang masih keneh satia ka Eni, asal Eni buru-buru mere jawaban nu pasti. Ceuk Ridwan bari pepeta panon neuteup ka Eni. Jawaban naon nu diharepkeun teh? Yeuh, moal mere jawaban keur anjeun, sabab kuring sorangan teu boga jawaban keur diri pribadi. Kudu kumaha lamun geus kieu, kuring mah teu hayang nuluykeun hirup sabab sakabeh nu dibelaan teh jeung dipikanya ku kuring geus arinit ninggalkeun. Teu ngareret-reret acan, kabeh ngewa ka kuring, kabeh ngamusuhan jeung teu hargaan. Geus teu boga indung bapa, teu boga dulur, kabeh kalabur. Ridwan ngahuleng ngadenge kitu mah. Manehna ngarti pikiran Eni geus kaganggu akibat berat teuing yang hareupan masalah. Ridwan ngarasa hariwang bisi Eni katutuluyan, bisi uteukna panas manten, pok nyarita leuleuy. Teu kenging nyarios kitu, sabab Eni bisa keneh hirup babarengan jeung maranehanana. Asal Eni bisa ngahijikeun hate jeung Yati atawa Lia, kasaluyuan bakal jadi ubar nu mati. Pikeun ngubaran pikiran Eni nu kacau, coba pikir sing lantip, ulah kajurung ku nafsu. Jadi kudu kumaha atuh nurutkeun pamikir Kang Ridwan teh? Saena mah pamadegan Yati jeung Lia digugu. Anjeunanana ulah dijejelan teuing ku aturan-aturan nu berat, keune antep pasihan kabebasan sakedik sabab anjeunna ge parantos dewasa.
Parantos tiasa ngabedakeun antara hade jeung goreng, antara bener jeung salah. Mun ku urang terus-terusan dikungkung bakal goreng temahna, moal percaya deui ka Eni. Tah kitu carana. Jeung deui pang-pang namah manehna moal aya kepercayaan kana dirina pribadi. Mun kitu carana mah atuh Kang Ridwan teh mihak kajati jeung kasilia nya. Teu ngahargaan kan pamadegan abdi, teu ngadukung kana tujuan abdi nu mahade kalah kanitahan malikeun kanyataan. Ya Kang Ridwan, aturan sarupa kitu teh kabeh ge pikeun kapentingan maranehanana. Mun pinter jeung jujur mah senang manehanana keneh. Lain abdi, tujuan abdi mah hade keur ngabajukeun maranehanana. Nah salah mun aturan kitu. Eni teu ngarubah pamadegan tetep keras teu bisa diongget-ongget. Akang ge nyaho tujuan cita-cita Eni hade, tapi mun carana salah buahna bakal salah. Saperti ayeuna pan kitos buktosna. Janten Kang Ridwan tetep mihak ka barudak nu teu boga polo nya. His, sanes kitu. Sanes mihak anu teu boga polo sanes, tapi sacara jujur akang satuju kana pamadegan Yati jeung Lia. Oge akang satuju kana tujuan Eni nu hade, ngan nu diharapkeun ku akang sangkan Eni wijaksana saeutik ulah jiga tadi. Geus Kang Ridwan lah, teu perlu ge diteruskeun barina oge cukup sakitu ge. Sabab ku abdi ge geus kaharti maksud nu jelas. Taina abdi rek nanya, urusan nu sejen kumaha pamadegan Kang Ridwan ngeunaan Bapak abdi? Cek Eni bari melong. Manehna panasaran hayang neuleuman hate Ridwan, naha sahate atawa henteu. Akang teu wani ngedalkeun pamanggi, sabab Eni sikepna tetep keras, teu malire kana ucap-ucapan ulian. Eta mah pikir we ku nyalira, nah kumaha kedahna. Ridwan punung teu wani ngedalkeun pamadeganana. Kang Ridwan, mun anjeun nyaan nyaah ka diri abdi, Kang Ridwan kudu mere jalan nu hade pikeun abdi, na kudu kumaha mun geus kieu. Abdi teh bingung yang hareupanana, coba terangkeun ku Kang Ridwan kumaha saena. Akang satuju kana sikep Yati jeung Lia. Geus sawadina mun hiji anak hormat kanu jadi bapana. Soal kasalahan dina mangsa nu geus kaliwat, alusna mah anggap teu aya naon-naon. Sabab sakabeh nu geus kaliwat moal bisa dibalikan deui. Tah, ieu nu jadi masalah. Eni bakal leuwih terhormat di ieu keluarga lamun wani narima nu jadi bapa. Kalayan jiwa nu satria. Bapak Eni boga maksud rek minta dihampura kanu jadi anak sarta ngaku kana kasalahan nu geus kaliwat. Ieu hiji sikep nu hade, perlu didukung ku Eni. Salaku anakna, wajar mun Eni narima kana kadatangan Tuang Rama. Teu tiasa Kang Ridwan. Teu tiasa kitu bae. Mun abdi narima kanu jadi bapa sarua we jeung hianat kanu jadi indung. Sarta teu nyaah ka indung. Moal abdi mah moal narima pamadegan Kang Ridwan nu salah. Ceuk Eni keukeuh pamadeganana teu robah. Atuh Ridwan teh para mitra sadaya ngarasa taak. Tungtung najung nangtung pok nyarita kalayan tegas mungkas obrolanana. Anjeun leuwih luhur ilmu jeung pangalamanana. Oge leuwih apal kana lalakon hirup ka kulawarga ieu. Satadina akang reueus boga kenalan ka Eni nu daek korban demi pihak ngabelaan dulur. Daek meres kesang jeung tanaga pikeun ngamajukeun dulur tapi hanjaka. Sikep Eni nu keras teu saluyu jeung hate akang. Taina akang teu butuh ku jawaban ti Eni, sabab kalakuan Eni sarupa kitu geus mangrupa hiji jawaban nu pasti. Yen duaan mustahil mun bisa ngahiji. Permios ku akang rek bali. Leos ini teu nunggu jawaban ti Eni, puguh Eni meningah huleng. Teu nyana Ridwan bakal nyarita kitu. Awak Eni leuleus tanaga ngadak-ngadak leungit, lir dipupul bayu. Sajongjongan mah teu nyarita panon melong ka Ridwan nu geus tepi kana motorna. Gerung disada dius init ninggalkeun Eni sorangan, segeruk Eni ceurik bakat ku sedih. Para mitra sadaya Eni harita ngaguk-guk ceurik. Duh, ampun teuing, nasaha nu bisa dipercaya di dunya teh atuh. Ridwan hiji-hijina nu diharepkeun, tetela pamikiranana sarua jeung si Lia katut si Yati. Oge sarua jeung si Karto nu ngaco. Naon atuh kasalahan aing teh? Kaniaya teuing nu asih dipulang sengit. Taya pisan nu ngarti. Kurang ajar bebenjit garelo, kaduhung dibelaan, kaduhung dimodalan. Munyana kieu mah antep we sakalian kacida teuing sugana anjeun lalaki teu tanggung jawab. Eni beuki parna kegelendeng kanulian.
Kabeh teu aya nu dianggap bener adina bapana kabogohna jeung pagawena disalahkeun. Sabab teu saha teh jeung manehna kabeh dianggap musuh, dianggap hiji halangan pikeun nanjeurkeun tujuanana. Tungtungna eni ngaguk-guk ceurik sorangan, ngagugulung kabingung miara kasusah, sedih perih kabina-bina lantaran sakabeh tujuanana gagal. Langit lenglang taya aling-aling bersih mata kuaas. Panon poe moncorong nyaangan buana karasa panas menina reptep. Dina kaayaan kitu Sugana nuges kaci dari puhna, ukur bisa gegerungan humarurung. Disimut ku sarung butut dianggel kubun telanu dieusi bubututan. Geus saminggu Sugana katarajang gering panas. Akibat leuweting pikiran ditambah ku kaayaan nu kurang sehat. Maklum nu hirup balangsak boro-boro ngurus kasehatan keur mikiran dahar ge kacida seunggahna. Harita Sugana beuki panas awakna meuni jebret kawas nu muriang. Ditambah ku batuk nu matak nyiksa kana awak. Tampolana sok nepi ka ongeng-ongengan batukna teh. Tapi Sugana teu aral subaha. Sakabeh nu tumiba ditarima kalayan sadar jeung sabar. Mun batukna rerep sok ngahep-hep bari disimut ngararasakeun ka nyeri. Ya Allah, ya Robbi. Hatur nuhun Gusti, abdi nampi kana ieu cocobi. Mugi-mugi ku jalan diuji kieu batin abdi langkung kiat. Teu aral sareng subaha. Aduh. Dina ngalakonan ujian ti Gusti. Ngan abdi teh Gusti aya pamunut, mugi-mugi pun anak sing tiasa riunggung pulung sareng abdi. Sok sanaos ukur sakedap, ceuk Sugana meuni haros-hos. Sora geus beura bakat kumineng teuing batu. Hawa panas karasa namahan siksaan pikeun Sugana. Tapi manehna teu bisa leupas tina simut, awak teu puguh rasa. Ongkohan kesa ngoprot tapi tiris meninga gibri. Kunaon si Karto teh eueuh ka dieu. Geus beurang teu aya nu datang. Aing butuh ku tanaga. Karto mun teu tepung jeung maneh kumaha nasib kuring ayeuna. Cigana leuwih sangsara batan ti kieu, ceuk juragan Sugana bari terus cengkat lalaunan. Gek diuk mencetan tarang. Dina kaayaan kitu ti beulah kulon katempo aya nu leumpang hiji lalaki ngajingjing koper. Beuki lila beuki deukeut ka Sugana horeng karta nu geus tepi kadinya. Arilia jeung Yati Pandeuri laleumpang bareng jeung Rojali. Alhamdulillah. Geuningan si Karto datang. Tapi nah mamawa koper. Reka mana manehna teh atunya. Sugana ngupat dina hatena panon melong ka Karto nu geus tepi kadinya. Juragan, kumaha ayeuna? Aya sakinten kan? Punten abdi telat ye. Ceuk Karto bari gek diu koper ditunda gigireunana. Karto, reka mana anjeun teh? Ciga nu rek nyaba jauh euy. Sugana kalah kamaliknanya hatena ngarasa hera. Moal kan? Moal kemana-mana nanging bade ngiring sang juragan di dieu. Margi ayeuna abdi sanes padamel neng aeni deui, perantos dilirenkeun, nu mawi laluasaina kan moal kagok. Naon maksud anjeun teh Karto? Kuring mah teu ngarti, diusir kan. Margi beda sok nepangan juragan ka dieu, tadi kapentak ku anjeunna. Margi abdi kepaksa waktu belaka. Ayeuna pelaputra juragan tos terangeun, yen juragan aya di dieu. Ceuk Karto kapaksa nerangkeun usanyana. Sabab geus moal bisa disumput-sumput deui. Para mitra sadaya harita juragan Sugana tuluy nanyakeun. Kumaha sikep eni ayeuna? Nah aya parobahan? Loan teu aya kan, tetep bae sapertos dipayun. Anjunan teu nampi kana kasumpingan juragan teh. Malima abdi teh kelaka diusir kan. Tetela juragan leres. Yen neng eni moal nampi, da geuning kalaka langkung keras jantenna teh. Teu aneh sabab kuring geus apal kana sifat jeung adatna. Eni teh keras jeung hosok hayang menang sorangan. Tapi sanyana mah budak hade eta teh ngan hanjakal we salah ngadidikna. Teu bener nu ngapingna dina hal ieu kuring sorangan nu salah Karto.
Jadi mun eni sikepna kitu teh pikeun kuring mah wajar, keun bae. Cek Suganda narimakeun kana kasalahan sorangan. Manehna geus sadia pikeun narima kana naon-naon nu bakal tumiba. Jeung deui tani oge teu hayang diaku ku anak, hayang soteh nempo anak senang jeung maraju. Mun kaartos kan nanging ini mah kacida teuing kan. Margi nu diusir teh sanes mung abdi wungkul. Rai-raina ge diusir sedaya. Hah? Naon sababna Karto? Kieu kan, derek-dek Karto nyaritakeun naon-naon nu geus kajadian. Ku Karto diterangkeun nu salengkepna sangkan kahartieun ku Sugana. Puguh ngadenge kitu teh reuwa Sugana. Lantaran jauh jeung diharapkeun ku manehna. Sedih ari ngadenge anak-anakna pabentar paham, sabab tangtu hirupna moal tentrem. Dosa kuring teh Karto, sabab bangna aya kajadian kitu teh. Akibat tina kasalahan kuring. Kudu kumaha menerkeunna namun geus kieu. Cilaka Karto, kuring teu bisa memener nu jadi anak. Sugana asa kapeupeuh batina, batuk ngangkit ngangsit deui. Nepi ka nyuuh bari nyekelan hulu angen, Karto reuwas Sugana disangkeh bisi tikusru. Kan? Singkiat kan? Singkiat saena mah juragan ngobuli we ka bumi. Di dieu mah kirang sae kan? Karto ngajak balik ka imah. Sabab didinya walurat pisan. Moal kuring moal balik ka imah. Sabab kuring mah geus teu boga imah. Nya ieu imah kuring mah keun bae teu kudu reubas to. Jawab Suganda bari tuluy batuk deui, sakujur awak bari jilan ke sang tiis. Leuleus jeung taya tanaga lila-lila Sugana nyuuh teu cengkat deui. Kapaksa ku Karto disangkeh disaranekeun kana awakna. Kan? Singkiat kan? To, kumaha ari Yati? Sugana maksakeun nanya. Panasaran hayang tepung heula jeung Yati samemeh ngaleupaskeun nyawa. Aya kan? Neng Yati aya rupina moal lamin teh ka dieu. Syukur. Sina ka dieu buru-buru kuring rek minta dihampura. Sabab kuring geus teu kuat. Taya harapan panjang umur. Hampura. Sugana muntung-muntang kana leungeun Karto. Karasa meni pageuh nyekelna sarta dampaleungeun geus tiis. Karta reuwas. Samar polah jeung samarampa. Karta teu ngomong deui manehna usaha satekah polah. Pikeun nulungan Sugana tapi daya hartina. Sabab kasakit Sugana geus parna pisan beuki lila kalah ka beuki ripu. Waduh kedah kumaha yo geus kieu. Bawa ka imah kitu, tapi tada teuing penduna neng eni lamun ramana dibawa ka imah. Ceuk hate Karta bari ngagugulung nu gering. Harita Suganda tuluy batuk sakujur awakna pating hareab panas kesa ngucur. Dina kaaya nu berit kitu kurutak Yati jeung Lia datang dituturkeun ku Rojali. Barang serog oge duanana meninga jenghok sabab nempo nu jadi bapa geus kacidari puhna. Bapak, Yati ngagero bari ngarontok ka Suganda. Lia oge buru-buru nyekel kana pepeuteyan bapana nu keur disangkeh ku Karto. Sabar neng, sabar segedik. Tuang Rama nuju repot penyawatna. Duh, Mang, kumaha tu ieu teh? Kunaon ari bapak? Ceuk Yati bari ngumara Cipanon. Watir nempo bapana dina kaayaan kitu. Ari Sugana lain teu ngadenge kanu ngaromong. Oge lain teu nyaho ka anakna, manehna teu cacarita lantaran keur ngararasakeun kanyeri dina dadana. Atungan ukur humarurung bari peureum, awakna asa hampang kokoleangan. Mang Karto, naon panyawatna bapak teh? Lia nanyakeun bari neuteum. Batuk repot neng, ditampi ku panas tiris. Saya nama orang cana ke rumah sakit. Yuk Mang, cana Mang. Abdi bade milarin mobil sewaan. Ceuk neng Lia bari cengkat red ka Rojali. Leres teteh ulah diantep di dieu. Mang orang cana ke rumah sakit. Keun abdi nu milarin mobil sewaan, teteh antosan di dieu nya hawatos ka bapak. Ceuk Rojali bari tuluy muru motorna. Sugana teu ngidinan, sakitu keripuh teh maksakeun cengkat bari nyarita. Lia, Yati anak bapak. Ulah reuwas, ulah gugupkeun bae, ulah ka mana-mana. Caricing di dieu bapak teh teu hayang ke rumah sakit. Bapak ngeunah keneh kieu sabab ieu teh kanikmatan bapak nu mandiri.
Mun bapak dibawa ke rumah sakit, hati bapak bakal kasiksa leuwih ti kieu. Tah kulantaran kitu geus we teu kudu ka mana-mana. Caricing we di dieu. Kitu cek juragan Sugana manehna geus teu loba diharepkeun. Iwati kumpul jeung nu jadi anak nu taun-taun papisah. Lia jeung Yati silih reret harita teh Rojali teu tulus initna. Ari Karto ngahulang bingung sabab Sugana mah memang aneh. Geus sababaraha kali rek dibawa ka rumah sakit ku Karto oge. Tetep nolak malah dibere ubar ge embung. Matak bingung nyang hareupanana. Teteh, kumaha mitos kieu? Yati bingungeun. Yati, urang kudu ngagugu kana kapalai apa? Keun wae cicing, teu kudu ka mana-mana. Keun urang Bandungan kumaha terasna? Jawab Lia. Bener pisan, Lia bapak teh teu hayang ditinggalkeun deui, pek caricing di dieu. Bapak keur ngararasakeun heula ka nyeri. Sabar sakedeung ulah waka hayang ngobrol. Cek juga Sugana bari nguliat ku Karta tetep disangkeh kalayan sabar. Jep jempe sarerea teh anu nyarita Sugana gegerungan humarurung. Sabab beuki dieu kalah kabeuki parna kasakitna. Biasana mah tara kitu sabab sakabeh siksaan kasakit ditarima kalayan sadar tapi ayeuna geus teu kuat nahan. Aduh ampun. Gusti nu agung. Yati, Lia, kamana Eni? Nah Eni teu ka dieu atuh bapak teh sono hayang tepung jeung Eni katut hidep duaan. Bapak hayang riungung pulung jeung nu jadi anak. Rek aya nu dicaritakeun ku bapak teh. Sugana neuteup ka Lia jeung Yati sorot panon geus layu. Bapak ieu mah abdi sareng Yati. Ngahajana pangan apa bade mapagkeun mangga? Urang sasarangan ka bumi ulah calik di dieu. Moal Lia, moal. Moal apa mah? Moal ka mana-mana sabab ieu tempat bapak nu utama. Pamemta bapangan sarupa. Hidup jeung Eni kudu ngariung di dieu, bapak aya picaritaeun. Sugana keukeuh hayang tepung jeung Eni. Atuh ari ngadenge kitu mah bingung Lia teh lantaran manehna sorangan geus teu puguh tujuan da diusir ku lanceukna. Yat, kumaha pamitos kieu? Saurkeun we sakumaha nu kajantenan teh, teu kada disumput-sumputkeun. Sok teteh terangkeun ngeunaan sikep teh Eni. Jawab Yati tegas. Naon geus kajadian teh adaki? Bapak teh Eni teh teu kersaeun kasumpingan ku bapak. Teu abdi parebut catur sareng anjeunna. Nu akhirna abdi sareng Yati dipiwarang init ninggalkeun bumi. Margi abdi sareng teh Eni teu sapamadegan. Abdi hoyong mapagkeun bapa ari Eni tetep alim, tah kitu margina teh bapa. Hanya kali ya. Hanya kali. Ieu kabeh kasalahan bapa. Wajar mun Eni boga pamadegan kitu. Sabab manehna tangtu cecep ka bapa. Manehna nu pangtungarana akibat kelakuan bapa. Nu matak pantes mun Eni pageuh nyekel pamadeganana. Bapa teh sedih ngadenge nu jadi anak pabentar paham. Jep sarerea jempe Yati jeung Lia teu wani nyarita deui. Kitu deui Karta jeung Rojali. Teu aya nu milu ngomong ukur ngabandungan anu keur gunem catur. Para mitra sadaya Sugana katara leuwih ripuh batan tadi. Makanana geus kerep ngahegak ciga nu cape pisan, beungeut pias panon celong lila-lila Sugana nyarita deui. Lia, Yati, ieu kabeh gara-gara lalampahan bapa nu teu bener. Bapa geus nyieun kasalahan nu taya bandingna. Nu ngorbankeun kabagjaan indung hidep jeung hidep tiluan. Tah kulantaran kitu ayeuna bapa rek minta dihampura tapi hayang ngariung heula tiluan susulan ka ditu Eni. Bapak, teh Eni sifatna keras. Anjeunna moal kenging digomeng-gomeng. Upami bapak kagungan maksad kitu mangga urang ka bumi sareng abdi ayeuna. Moal ya moal. Bapak moal ka imah. Bapak leuwih senang cicing di dieu. Sabab hati jeung batin asa tentrem.
Bapak memang nuk sakieu pantes bikin Bapak ayeuna. Sakieu mah pantes tempat Bapak. Nula mokot ku dosa, geus ulah loba micil waktu geura susul Eni sina ka dieu. Sugana keukeuh nitah nyusulan Eni. Sabab Sugana nyaho nu gede tanggung jawab dina urusan lia jeung Yati, tayalian iwati Eni. Nu jadi gaganti indung jeung bapa mun teu aya Eni tangtu lia jeung Yati moal kitu. Ku Sugana teu kasawang akibatna sabab tangtu katalangsara. Bapak abdi bade usaha satekah pola kanggo ngolot teh Eni supados kersaeun ka dieu. Nanging Bapak kedah janji ka abdi, ceuk Lia. Janji kumaha anaking? Upami teh Eni tos ka dieu, Bapak kedah kersa dicana ka bumi. Engke mah urusan engke anaking. Bapak mah teu bisa nangtukeun. Jung ayeuna mah geura susulan heula lanceuk hidup Bapak teh. Hayang tepung kitunya. Mangga Pak permios. Teu lobat catur deui Lia ngaleos ini trek nyusulan lanceukna. Ari Sugana harita teh ngehkeh deui batuk meuni ohek-ohekan. Ku karta dicekelan punukna bari dirancetan lalaunan Yati samar pola. Manehna teu puguh cabak, hatena gempeur loba kapaur. Pak, Bapak singkiat Pak. Yati ceurik muntangan bapana. Yati anak Bapak. Teu kudu reuwas anaking Bapak mah teu naon-naon. Sakadar batuk biasa. Teu matak ripuh. Teu matak seungah. Hate Bapak leuwih seungah nyang hareupan hidup jeung lanceuk hidup nu dua. Sok sieun teu ngahampura kana dosa Bapak nu kacida gedena. Tapi ayeuna Bapak geus aya harepan sabab hidup nu jadi panyileukan beurang peuting. Ayeuna geus aya hareupeun Bapak. Hampura Bapak teh anaking, Bapak rumasa salah. Bapak parantos ulah seurting emutan. Abdi gayat para ngahapunten lahir batin. Oge ngadoakeun mugi-mugi arwah ibu nu ngantunkeun kana hartosna mah arwah ibu nu parantos ngantunkeun ditampi iman Islamna. Tos pa ulah seur emutan. Ceuk Yati bari ngumarah Cipanon. Sedih pacampur jeung atoh sedih nempo kaayaan nu jadi bapa. Anu rudin pikawatireun jaba gering ripuh matak ipis harepan. Ari atohna bapana bener-bener boga jiwa satria ngaku kana kasalahanana. Syukur anaking, syukur Bapak teh ngarasa bagja ngadenge pengakuan hidup anu sakitu enahna. Ucapan anu kitu nu diharapkeun ku Bapak teh. Bapak dengan eta nu baris jadi ubarkan nyeri batin Bapak. Bapak mah datang ka dieu teh lain rek menta dipikarunya. Teu hayang dipikanya. Hayang sote dihampura dosa. Hayang pae bari jeung teu mawa dosa. Nu teu kahampura tah ieu mah ka hidup mah geus luar. Bapak geus bebas. Ngan kariduaan deui nyatana Lia jeung Eni. Cek Sugana bari seuri nu pinuh ku rasa sedih sabab lain seuri bunga. Bapak, Yati yakin teh Lia sareng teh Eni baris ngahasa pamadegan sareng Lia, sareng Yati. Tah kumargi kitu sing raos mana, ulah cangcaya Bapak. Harapan Bapak ge kitu, geulis. Tapi kanyataan nu baris jadi saksina. Nu gunem catur kapegat deui kudu batuk. Sugana nepi ka nyuuh bakat ku capek. Tapi ayeuna mah teu humarurung teu nyebut aduh. Sugana narima kana eta siksaan nu dianggapna panebus dosa. Tapi matak jadi siksaan kana hate nu ngadeuketan ka Rojali, punten. Siksaan parabari. Tapi matak jadi siksaan kana hate nu jadi anak nu teu tega nempo kolot dina kaayaan kitu. Gancang Yati ngadeuketan ka Rojali pok ngaharewos. Kang Rojali, abdi nuhunkeun tulung. Nah, anu tiasa dipilampah ku akang mangga we bade dibantu. Teh Lia tos lami margi dirituna teu acan kantenan paling-paling bakal pasea sareng teh Eni. Pun kitu ayeuna mah urang akalan. Punten milari mobil atanapi beca, pun Bapak bade dibantun ka bumi. Mangga kade sing atos-atos di dinya. Rojali tuluy ngaleos ini trek neangan mobil keur mawa Sugana ka imah.
Yati balik deui ngadeukeutan bapana nu harita tamah parna. Puguh karta kaweureun hatena red kayati bari nyarita. Neng, tuang Rama beuki repot ya kumaha pami, urang canda ka bumi. Maksud abdi ge kitu kehilangan tosan teh lia. Jawab Yati satengah ngaharewos tapi kadengieun ku sugana nu keur batuk. Oh, Yati. Geus we cicing di dieu anaking. Ulah ka mana-mana, teu kudu mawa bapa hidup ka imah. Bapa era, bapa teh teu hayang ngariweuhkeun kanulian. Keun bae di dieu sabab ieu tempat bapa nu pantes. Jegoh-jegoh batuk leuwih kerep. Malah mah nepi ka calangap para mitra bari peureum bru nyuuh deui. Bapak, Yati ngagero gabrug ngarangkul bapana. Sugana geus teu kuat nemalan ungarek nyarita kapegat ku batu. Tungtungna para mitra sugana pada ngagugulung ku Karto jeung Yati. Bari ngadaguan rojali nu keur neangan kendaraan. Ari kaya didinya jiga nu teu aya robahna tetep we jiga tadi. Manuk recet dina tangkal kai angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Waktosna see para mitra permios.